Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring mangkian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sijam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis II. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyi Mimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina satiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun ya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun Ratu Arum jeung Ambu Esin gugek dariu. Aturan Nyai, Akang pun sugih. Cek Jang sugih nyolongkrong ngajak sasalaman. Jang sugih ka Nyi Mimi mah kurang wawuh, tapi remen ari ningali mah. Aturan Kang? Walon Ratu Arum pondok. Ari Jang Ahmad telem, colohok keneh panona rutret kaluhur kahandap nyidikeun ka Nyi Mimi. Jang sugih nyigeung kalanceukna atuh puguh bae Jang Ahmad ngagurubug dewaseun. Aturan Nyai Akang pun Ahmad. Cek Jang Ahmad tagiwur leungeunna nyolongkrong ka Ratu Arum. Sami-sami Kang aturan. Tema Ratu Arum bari imut. Naon atuh Ujang? Kurcai hungkul taya lalauhna geuningan. Cek Ambu Esin tamada kasemah teu bisa nyuguhan. Keun wios Ambu sakege aduh tos cekap. Temal Jang sugih bari manggut. Kaleresan Nyai teu nuju angkat-angkatan ieu teh. Cek sugih muka wangkongan ka Nyi Mimi. Angkat ka mana atuh abdi mah ukur ka kebon sareng Nyi Iting. Kalan-kalan mapai sampalan. Ngasruk kanu bala nguneur lalabrumba. Walon Ratu Arum ngomongna adabna keranan sabab manehna keur aya di alam manusia kudu bisa tapa-tapa. Kukersaan keur geulis teh mata kayungyun. Saleresna ieu pun Akang ka dieu teh gaduh perkawis anu bade didugikeun ka salira Nyai. Namung ieu mah sase bae ngawangkongna. Cek sugih deui bebeja ka Nyi Mimi lamun manehna boga maksud ka Nyi Mimi. Ari Jang Ahmad teu milu cumarita dumadakan asa heurin kuleta kaburu eleh babar kasima kunu geulis. Mangga baik geura balaka. Namung saumpamina nyabit perkawis laki rabi atanampi papacangan mah. Duh hapunten abdi moal tiasa nampi. Margi abdi hoyong amangan kene alim katalian ku sasaha. Mugia kahartos. Ratu Arum togmol pisan ngomongna. Lantaran nu daratang ka imahna lolobana ngajak kawin. Sanes perkawis eta Nyai. Margi pun Akang matos gaduh bojo pun pon kitu deui pun raka. Sok sanaos ta acan nikah oge da ka istrina kirang moher alias kebluk. Cek Jang sugih bari ngareret ka lanceukna. Puguh bae Jang Ahmad beungeutna bareubeu panonna muncereng ka adina.
Ratu Arum ukur ngabelenyeh seuri. Ujang, amu mah arek kacai heula ieu teh. Ngepik bae cing jarongjon daya si nyai nya. Cik amu esin bari cengkat. Mangga amu. Emal jang unggih. Ke, ari ieu cau saha amu? Cek Ratu Arum manehna kakarek apal. Lamun didinya aya cau tanduk 2 turuy. Canakna jang ugih nyai. Sok kadinya amu kacai heula ieu teh. Amu esin ngagejlik keluar bari ngelek wadah. Ari Ratu Arum kumetap ningali cau tanduk anu sakitu umyang koneng. Kang, ditambui caunanya. Cik Ratu Arum teu era ku semahna kadawek bae ngahanca cau tanduk bangun kokomoan. Jang sugih ukur silih reret jeung lanceukna. Tapi bisa ngamaklum kana polah Nyi Mimi. Hatur nuhun Kang, ni aramis pisan itu cauna. Cik Nyi Mimi bari meresan cangkang cau digunukeun di sisi hau. Sami-sami nyai. Keun hoyong keneh mah pun akang nyanak deui ka dieu engkin. Emal jang sugih bari rada kaget. Sabab cau saturuy meh peren kabeh. Akang teh aya perkara anu bade didugikeun ieu teh ka nyai, mugia bae diregepkeun ngarah kartos. Jang sugih ngamimitian deui cumarita rek nepikeun maksudna ka Nyi Mimi. Mangga Kang. Tema Ratu Arum sargep ngabandungan. Ieu nyai, ieu mah ngaguar lalakon heula ti mimiti ngarah nyai ngartos. Kapungkur karuhun akang teh gaduh lingkung seni ronggeng nu kakoncara nu namina Cahya Sumirat. Ke, ari ronggeng teh naon Kang? Cek Ratu Arum nyempad tumanya ka Jang Sugih. Nyai mah da moal apal meureunannya. Naon ari anu disebat ronggeng? Ari ronggeng teh nyaeta ibing atawa tari anu dipiri ku kendang jeung pakakasejena. Ari anu ngibingna taya lian iwal ti istri, aya kana 4 atawa 5 jalmina gitu. Ngaribingna teh di luhur panggung, sok dibaturan kudu lalajo bari disawer ku artos. Lingkung seni ronggeng sok diogan atanapi dionang ku pamangku hajat. Nya ku sing sabae we ari nu ngogan mah bebas eta mah. Namina ge hiburan. Keur ngahibur balarea hitung-hitung pakaulan. Salajengna kumaha Kang? Cek Ratu Arum ngerasa penasaran. Hapunten pun akang bade ngiring cumarios. Cek Jang Ahmad akhirna mah wasa cumarita. Jang Ahmad nuluykeun di cumaritana. Pun akang sareng Rai Sugih gaduh paniatan ieu teh hoyong ngawangun deui ronggeng Cahya Sumirat nu tos puluhan tahun tilem. Ya oge susuganan pareng etang-etang hoyong ngalalanyahan. Ajan moal kasohor kawas bihari hanya nu langkung utamina mah neraskeun lacak karuhun ulah dugi ka pareum teuing. Tak kitu maksud akang teh. Ke ari ronggeng teh di mana bae mintona Kang? Pokna Ratu Arum taletena keranan. Ari mintona mah gumantung kanu ngulemna sasatna mah unggah kampung nyurang pilemuran. Ku hal ieu pisan pun akang dongkap duaan ka dieu teh bade umajah ka salira nyai. Susuganan bae nyai kersa janten ronggeng. Namun ulah wara condong kana buruhna ieu mah urang ngawangun heula memanawian. Kapayuna ronggeng urang langkung majeng. Eta mah nyangakeun we ka nyai kumaha saena. Kitu pok-pokanana Jang Ahmad nyaritana panjang lebar nepikeun pamaksudanana ka Ratu Arum. Ratu Arum sajongjonan mah ngahuleng ngadenge caritaan Jang Ahmad teh. Tapi anu narik ati pikeun Ratu Arum nyaeta bisa nyaba kasaban wewengkon nu hartina bisa ulin ka tiap kampung, bisa nganjang ka unggal lemur. Pikeun Ratu Arum ka cidaatohna sabab manehna mah resep nganclong ka mana badeosna, toloheor ka mana bae nepina. Teu lila Ratu Arum kedalisan. Abdi kalintang katajina ku kasauran akang duaan. Namun da abdi mah teu tiasa ngibing atuh sumauna ngarengkenek ngengklak mah. Margi da can kantos.
Ya tenan naon Nyai kapan sameme minton teh sadayana ronggeng diwara heula dugi ka Maher sareng Parigel engke mah disarengan ku Pangirig janten tiasa diloyokeun sareng gerakanana samang sang ibing cek Jang Sugih milu mairan caritaan lanceukna. Kahartos pisan Kang, janten kumaha salajengna? Ratu Arum tumanya deui. Muhun kinten-kinteuna salira Nyai kersa janten ronggeng. Cek Jang Ahmad neuteup antep ka Ratu Arum. Kanggo abdi mah mangga bae, Kang. Mangga teh teuing sedang iringan bae. Tema Ratu Arum teu loba pamikir. Nuhun pisan Nyai. Kang duaan bingah pisan ieu ngadanguna. Geun ari tempat kanggo latihan mah. Di dieu maksudnya di bumi pun rai di lemur nagrak. Pakakas Pangirig tos aya ditinggal tipun Aki. Kanggo ronggeng anu sanesna magampil kantun milarian. Sakali diatur nuhun Nyai. Jang Ahmad jeung Jang Sugih kacidang rasa bungahna. Ngadenge nyimimi daekeun jadi ronggeng. Ari soal teu bisa ngibing mah bisa diwarah nepi ka bisa. Ari Ratu Arum harita keur ngemat pangawasana. Nyipta jeung nyurupkeun gerakan ibing kana dirina. Kangaranan Ratu Jin bisa mancala sakahayang bisa ngawujud sakarep ingsun. Hapunten nya Kang, abdi bade nyobian ngarengkenek ibing ronggeng. Cik Ratu Arum bari nangtung. Jang Ahmad jeung Jang Sugih silih reret. Tapi teu wani cumarita ukur neuteup kanu nangtung. Diukna ngagaleser mere lolongkrang ngarah lalega. Ratu Arum nangtung ajeg, lalaunan sukuna ngageser kawas rek masang kuda-kuda. Awakna didoyongkeun marengkeun kadua leungeunna maleber. Rengkene Ratu Arum ibing ronggeng. Gerakan ibingna kacida lincahna. Awakna laleuleus samang sangigel. Najan teu make pamirig. Tapi nincak kena wirahma awak nu sampulur gadamol ngagitek imbit meri rindat panona matak tibelat marengan imut pangirutna ngabelenyeh matak uruy kosokomo sawaktu ngakeang panggal muih imbitna muter ngaced kawas dicentok-centok awakna centang bari leungeunna meber kawas julang ngapak. Panona semu meletet badis nganti pamahugi matak deung deleueun kanu nenjo mah. Jang Ahmad jeung adina Jang Sugih panona barun celik neuteup kanu ngibing. Ngadadak awakna pating sariak. Hate pating serede teu pugu. Komo Jang Ahmad mah sungutna calawak ari ti koro lok-lokan kawas londok. Adi lanceuk ukur gogodeg bari kumecrek ngarasa kataji ku ibing Ratu Arum. Ratu Arum geus rengse tina ibingna. Gek diuk deui dina samak. Hapunten abdi mah mung tiasa sakitu. Cek Ratu Arum bari imut. Ningali kieu mah mata kaedana nu nempo Nyai. Aduh, kacida hadena eta ibing teh. Teu sangka Nyai geus parigel pisan dina igel tarina. Temal Jang Sugih bari mencetan tarangna awahing ku bingung. Teu boga panyangka lamun nyimimi geus maher pisan dina ngibingna sok padahal nyimimi ngomongna teu apal kana perkara ronggeng tapi buktina geus parigel pisan. Akang mah asa ngimpi teh ningali ibing Nyai nu sakitu hadena nyaan malah anu bisa mapakan kana pangabisa Nyai mah najan kancara medar boga ronggeng kahot oge. Bingah-bingah pisan akang teh Nyai. Cik Jang Ahmad nembrakeun rasa katajina ka Ratu Arum boga angkeuhan lamun Ratu Arum bakal jadi ronggeng anu kacida kawentarna. Jang Ahmad oge hatena mah ngarasa helok sabab nu pajar teu apal perkara ronggeng tapi geus maher dina ibingna. Atur nuhun upami ka anggo mah saterasna kumaha ieu teh Kang? Cek Ratu Arum hayang apal. Sarantos waktos margi Akang sareng nya Ki Lanceuk bade badanten heula utami nama perkawis Pakakas Pangirig nu kedah dikunjal ka dieu ka bumi Akang. Saparantos rengse mah tangtos Akang ka dieu deui nepangan Nyai. Temal Jang Ugi
Minta waktu keur nyiapkeun sagala rupana. Kasup ku kunjal pakakas pangiri ka imahna. Mangga Kang, eta mah teu langkung akang duaan. Cek Ratu Arum beungeutna marahmai awahing ku bunga. Sanes kirang sono nyai. Akang duaan bade badanteun heula ieu nu langkung paos di rorompo. Akang duaan seja pamit. Cek Jang Ahmad bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Kitu deui Jang Sugi sarua sasalaman ka Ratu Arum. Mangga dikantun heula nyai. Cek Jang Sugih bari manggut. Mangga Kang, wilujeng. Tema Ratu Arum bari gugupai. Jang Ahmad jeung Jang Sugih arinit ninggalkeun imah Ratu Arum. Kacaturkeun Jang Ahmad jeung adina nu geus araya di imah, satu tas pulang ti imah Nyi Mimi, duanana baradami nu leuwih paheut. Nya anak Kang mah teu boga panyangka lamun Nyi Mimi sakitu geulis campernikna. Asa kakarek nempo ari geulisna kawas Nyi Mimi mah. Cek Jang Ahmad teu oleh gogodeg saking katajina ku tangtungan Nyi Mimi. Heuh nu matak nu matak harita abdi kantos ngawakca ning ka Akang. Nyi Mimi geus jadi catur urang lemur jadi carita balarea. Nya eta ku kagelisanana nu nanding widadari cik sakol mah. Temal Jang Sugih bari nyerengeh seuri kagugu ku omongan lanceukna. Satadina Akang teh teu ngaduga kalebah dinya atuh da Akang ngaranan awewe geulis geus tangtu kitu ilaharna. Tapi samangsa tepung jeung jinisna, aduh kacina bedana jeung geulis awewe pada umumna. Pokona mah geus teu bisa ngomong deui Akang mah. Gih, pokona mah urang gancangan we ngawangun deui lingkung seni ronggeng. Tapi urang make ngaran nu anyar, ulah ngaran baheula, ulah Cahaya Sumirat. Kitu pokokana Jang Ahmad. Kahudang sumangetna pikeun ngawangun deui ronggeng ditinggal karuhuna. Jang Ahmad geus boga payakinan ku ayana Nyi Mimi nu geus jadi ronggengna geus pasti bakal mawa nanjeur kana lingkung senina. Nya satuju pisan Kang, leuwih gancang leuwih hade pikeun urang. Kadineangan ronggeng nu sejenna we minangka panambah lantaran ronggeng kojo mapan geus aya Nyi Mimi. Ngan abdi mah Kang asa elok. Eta Nyi Mimi di mana diajarna? Nepi ka bisa maher ngibing. Apana rasaan mah dinagrak can kabejakeun aya nu nanggap ronggeng. Cek Jang Sugih ngarasa bungah ngadenge caritaan lanceukna, tapi Jang Sugih oge ngarasa penasaran sabab Nyi Mimi geus maher dina ibing ronggeng. Sok padahal di lemur nagrak taya nu kabejakeun bisa ngaronggeng. Samalah mah nu nanggap ronggeng oge can kungsi kabejakeun pernah aya di lemur nagrak. Matak kieu geus jadi milik urang duaan gih. Cunuk waktuna Cahaya Sumirat medal deui, tapi Akang moal make ngaran Cahaya Sumirat lantaran eta geus ngahiji ngaran teh jeung aki urang kawentar dina mangsa bihari. Tah Akang geus boga ngaran sorangan pikeun lingkung senina nyaeta mapag balebat. Mugia sing tereh kajojo atuh kilang bara bisa mapakan kawentarna kawas Cahaya Sumirat mah. Eta ngaran kacidadena Kang. Mawa sumanget oge harapan anyar. Tah ti mimiti poe isukan mah pakakas pangirig urang mimiti kunjal. Urang bawaan akutan sakalian nepungan para nayaga ka imahna. Urang kumpulkeun incu-incunan nayaga nu kungsi babarengan jeung aki urang. Mudah-mudahan we sing teu nekanan segala pamaksudan urang Kang. Kitu cek Jang Sugih. Ngarojong kana rarancang lanceukna. Jang Sugih geus gilig pikir buleud patekadan arek ngawangun deui ronggeng ditinggal karuhuna. Jang Sugih geus siap sagala rupana kaasup bakal pagedrug jeung ronggeng kancara medar bogana kirahian. Kacaturkeun deui kayaan di nagara jin Cakrabuana. Disaprak jeung karna Prabu Sanghyang Wisesa sareng prameswarina enden Nyimas Pohaci ka nagara Kandaga. Nyi Mimi jeneng Ratu Arum nu kumawasa di eta nagara. Kayaan nagara taya robahna ayem tentrem kertara harja.
Nyi Mimi geus teu hawu kawas mimiti samangsa datang ti alam manusia, tapi geus kacida robahna. Beungeutna bersih bodas nyacas, kumineungna mandi di tirta manik. Leuwihna ti eta, tara kapentrang ku panon poe. Nyi Mimi kacida senangna. Ti mimiti hudang sare nepi ka sare deui, aya nu ngawulaan ayeuna mah. Lamun aya urusan anu berat mah, geus jadi tanggung jawab patihna nyaeta Raden Manggala. Para dayang katut para emban beki alajrih karatuna, numi boga sikep wijaksana tara gampang amek mun seuk maranehna nyieun kasalahan teh. Teu babari nibankeun hukuman satungtung bisa keneh digeuing. Tapi kangaranan manusa najan hirup geus ngahenang-ngahening oge anger bae sok inget kasarakan. Dan bentennya balawargi sareng sifat ratu jinnya Ratu Arum nu gede amek basangkal gitu. Mimi mante lemah lembut gitu balawargi ya. Pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tuna ieu lalakon. Insyaallah urang lajengkeun kana lalakon nu salajengna dina video nu sanesna. Urang teundeun dihandelem sieum, urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.